ngan abdi teu gaduh peci deui. Jadi Ahmad teh ti kapungkur teu gaduh peci. Saur mama ajengan teu aya mad ai peci mah, tapi urang milarian we. Barang mama ajengan milarian menak oge urut kopeah anakna. Kopeah uol tetap kopeah naon buat tah? Nu aya munarahan luhurna tah, kopeah beureum. Saur mama ajengan mad aya ge ieu mah pakaian barudak. Bisa diriweuhkeun maneh ku barudak di era-era. Jawab Ahmad sawios ajengan, hitung-hitung tanah panon we cek Ahmad. Nya Ahmad teh pas siap-siap. Manehanana teh ngumpulkeun kitab. Ngangge sinjang meningeus eueuh kelirna. Ngangge tiamah romeng. Kopeah beureum ku manehna teras diangge. Jadi Ahmad teh Pak teras sujud mayuneun eta guruna. Nyuhunkeun doana mah abdi doakeun. Muga-muga abdi teh sing menang pituduh ti Allah. Kalayan muga-muga ilmu abdi muga ku Allah sing dimangpaatkeun. Cigja didoakeun ku mama. Eta Ki Ahmad teh bari ngecelak Cipanon. Luga ieu mundur. Layang rana dening laga. Nang mun cara wayang mah